Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sampura sunun wilujeng tepang danguday sareng emang di Jomantara melalui galuan saluran channel YouTube anu umang dipidangkeun kahiburan kasundaan kanggo pamirsa sadayana sareng alo-alo sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan dongeng Sunda. Kiwari mang bade medal di lajengan anak dongeng anu kakantunkeun sababaraha dinten kamari apunten kamari teh ngupload kumargi aya pamengan kitu tah pamirsa sadayana. Kiwari mang bade naraskeun hanca dongeng anu judulna Dikawin Jurig bagian anu kalima. Sakumaha kamari bagian kaopat anu kumang dipidangkeun kiwari urang pedar lajenganana. Pamirsa sadayana di mana we ayana di mana we linggihna, harapan mang mudah-mudahan ieu pidangan dongeng sing aya bahan katampi ku pamirsa sadayana. Meskipun ieu pidangan mang kanggo pamirsa sadayana seueur pisan kakirangan, seueur pisan kapatahanana, tapi tetep harapan mang mudah-mudahan ieu dongeng tiasa ngahibur ka pamirsa sadayana. Tiasa ngobrah kana manahat pamirsa sadayana, tiasa ngarencangan sagarupi aktivitas-aktivitas pamirsa di mana we ayana kana naon wae aktivitasna. Oge paling utama kanggo sasih ieu mudah-mudahan ieu tiasa ngarencangan atanapi janten bahan kanggo ngabuburit kanggo pamirsa sadayana dina ngantosan buka puasa kitu tah pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana mangga tuh urang pedar wae lajengan ieu carios Dikawin Jurig. Kumaha tah kalajenganana ieu carios supados henteu nyangkolong kana waktos mangga urang pedar wae kumaha gletuk batuna kecebur caina dina carios Dikawin Jurig bagian anu kalima. Sok prung. Pamirsa sadayana nuju kasasa batal kasasar ka negara siluman. Kumaha tah di negara siluman teh harita kacatur di hiji negara siluman anu keur ngayakeun hajatan 7 poe 7 peuting. Nanggapoyang sagala hajatana teh adi nu dikeplakeunana pikeun barang gawe tur nyiapkeun acarana nyokotan ti bangsa manusia saperti anu kakocap basa harita Mang Arhasan dan apa Arhasan kakara datang ka negara eta siluman anu ngaran Sedong Kancana teh. Sanggeus Mang Arhasan ditewak ku papatih negara siluman Sedong Kancana anu katelah Ki Barut teh. Terus Arhasan dibawa digiringkeun jeung rombongan nu sejena nuju ka alun-alun, istilah nama rek nuju ka istana bentennya astana sareng istana tadi perbentenan bahasa Sunda teh a sareng i. Lamun istana mah gedong megah paranti para raja, lamun astana mah gedong megah kanggo almarhum sang almarhumah anu tos ngantunkeun. Kitu tah pamirsa sadayana. Harita Ki Barut geus nepi ka istana terus ngadauhan ka ratuna anu kasebut ratu anu ngaratuan di negara Sedong Kancana. Terus unjukan Ki Barut ka ratuna. Jauhan Gusti Pratu, paman bade nyanggakeun unjukan padamelan paman sakumaha titah Gusti Ratu sareng sakantenan ieu paman nyanak hiji manusia anu dongkapna ka nagara urang teh teu aya pangulem oge teu aya panggentra ti salira Gusti Ratu. Anjeun manehna si manusia teh tumorojok tanpa lalapan kumelendang tanpa owaran ti anggalna. Mangga nyangakeun ka salira kanggo papariosna salajengna
Kitu unjukan anak papatih nu ngaranna Ki Barut teh ka ratuna. Katarima pisan Paman Patih, pagawean Andika katarima pisan, hade tur juga makeun. Cik sina kahareup eta manusa babandang teh kaula rek nakon ka manehna, ceuk Ratu Siluman nagara Sedong Kancana ka papatihna. Onjok sumangga Gusti. Hai manusia kanieu sia kahareup Gusti Ratu rek tanya ka Andika. Kitu ceuk Ki Barut ka Arhasan anu keur diuk bari culang cireung ngadengkeun pamarentah Ki Barut harita Arhasan nangtung terus maju hareup ngaharepan ka Ratu Siluman. Estuning polos wae dina leumpangna teh eueuh ajrih sakumaha irahanna rakyat eta nagara Siluman ngahormat ka ratuna. Hai manusia tawangong sia, manusia teu gampang sopan santun sia. Gancang sujud jeung hormat ka Gusti Ratu, tong camplak kitu misi kaula ngamek kayak Andika kaula dikusur ka alun-alun pikeun ditumibaan hukum cabuk kusabab geus camplak ka Gusti Ratu. Kitu babasaan Ki Barut nu ambek ningali kalakuan Arhasan anu kitu peta teh. Ari Arhasan teu gindir mainan teh teu nurut kan omongan Ki Barut. Arhasan harita pok cumarita ka Ratu Siluman. Ratu, hampura kuring mun dianggap teu sopan dak kuring mah rumasa teu sakola. Tapi pikeun kuring mah kieu kalakuan teh biasa we dilakukeun di alam manusia mah. Jeung deui kuring mah lain nya ka dieu teh lain diondang ku Andika Ratu. Jeung kuring lain rahayat ka Andika. Jadi kewajiban pikeun kuring sujud tungkul ka Andika. Kieu Ratu, kuring kasasar ka ieu nagara. Bener, tapi kuring teh teu ngalakukeun pagawean anu ngadugikeun pikeun anjeun tur rahayat anjeun. Tapi jadi ayeuna mah kuring teh menta kuring diantarkeun deui ka nagara kuring sabab kuring hayang balik deui ka lemur kuring. Kitu cuma di tanah Arhasan ka Ratu Siluman. Pok Ratu Siluman cumarita. Manusia saha ngaran anjeun? Aya perlu naon datang ke nagara kaula? Kitu pertarosan Ratu Siluman teh. Pertarosan nu anca tur ngandung wibawa. Ditanya kitu ku Ratu anu mana pambawaan anak kalem tur jelas naon anu jadi pertanyaanna tur ngandung wibawa anu pohara. Arhasan tuan dibaha harita keneh ngajawab pertanyaan ti Ratu Jurig Siluman. Ngaran kuring Arhasan Ratu, asal ti lembur Jatiwangi. Ari tujuan kuring ka ieu nagara tadi ge geus dipincakeun. Kuring teh kasasar. Kuring eueuh tujuanna naon? Asalna kuring kabawa caah ti walungan. Tapi nyaho-nyaho aya di ieu tempat. Tah kitu katerangan kuring mah saestuna. Ratu? Katarima katerangan anjeun Arhasan. Kusabab anjeun geus kagok kabawa asup ka nagara kaula. Terus kabeneran di dieu aya hajatan, maka kaula marentahkeun ka anjeun pikeun milu bebantu heula sabab tenaga anjeun kebeneran kiwali ku kaula dibutuhkeun. Kitu tak alasan kumaha sanggup anjeun? Ceuk Ratu harita ka Arhasan. Tapi
kuring mah mung tumetep di ieu nagara. Kuring mah hayang balik deui kitu tah. Kuring hayang balik ka lembur kuring Gusti Ratu. Sabab kuring boga pamajikan tur karunya pasti melangeun ku kaayaan kuring nu balik ka imah. Mun bisa mah kuring teh rek balik heula atuh lamun kira-kira tenaga kuring dibutuhkeun di dieu. Kuring sanggup yang bebantu mah gitu. An kuring kudu bebeja heula supaya teu hariwangeun pamajikan kuring. Lamun geus bebeja mah kuring engke ka dieu deui pikeun membantu hajatan anu aya di ieu nagara kitu tah Ratu. Kitu pokna arasan ka Ratu Siluman harita. Wayahna Arhasan kahayang anjeun teu bisa kacumponan ku kaula sabab di negara anjeun jeung negara kaula teh beda, aya batas-batas anu tangtu anu teu sagawayah bisa pikeun bulak-balik dilewatan. Jadi geus we heula ayeuna mah anjeun teh bebantu heula di dieu nepikeun ka rengsena ieu hajatan engke rek balik mah ku kaula ku dianterkeun ka nagara anjeun bareng jeung anu liana oge bakal dianterkeun ka nagara ka lemburna sewang-sewangan anu kaula nu dionang ku kaula ka dieu pikeun ngareuah-reuah hajatan anak kaula. Hajatan anu pamungkas ieu teh anu katujuh poena. Kusabab kitu acara pamungkas ieu kaula butuh jelema, butuh ku tanaga anu loba. Tah kitu alasan wayah nanya kaula butuh ku tanaga anjeun, ku tanaga nu sajena. Jadi kudu ngilu babantu heula ayeuna mah. Pasoalan anjeun jang mere nyaho ka pamajikan engke eta mah urusan kaula baris mutus perwakilan ti nagara kaula ngabejaan ka pamajikan anjeun yen anjeun aya di dieu teh keur babantu heula kitu tah alasan kumaha kaharti cek Ratu Siluman harita ka Arhasan dikitukeun teh nya tungtungna mah teu bisa kumaha. Manehna nurut kana kahayang Ratu Siluman nagara Sedong Kancana. Kitu kaputusanana Arhasan tungtungna bebantu di nagara Sedong Kancana anu keur hajat kawinan anak Ratu Jurik Siluman anu katujuh poena. Pamirsa sadayana urang tinggalkeun heula kaayaan Arhasan anu keur aya di nagara Siluman. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di lembur Jatiwangi nyaeta lemburna Arhasan. Sanggeus kajadian 2 poe ka tukang Arhasan kabawa palit ku Caah. Nya ku Caahna walungan anu ngagulidag harita. Terus jalma-jalma lembur harita ikhtiar nareangan Arhasan nepikeun ka taak sampaikeun teu kapanggihna. Hasil ikhtiar nu Islama sawala ti kolot-kolot lembur sanggeus Arhasan teu kapanggih geus dikotek tak geus beak harpan diputuskeun yen Arhasan teh geus dianggap tiwas kaseret ku Caah na warungan ranca oray anu sakitu ngagulidagna sabab mungguh kailaharanana geus 2 poe teu kapanggih mah pasti geus jadi layon. Sanajan layona teh teu kapanggih, layona dianggap kabawa ku Caah dipastikeun tilem ka jero walungan anu pamohalan bisa kapanggih deui layona. Kitu tah hasil sawala kolot-kolot lembur harita. Harita teh wanci sareweh budak atawa mun ayeuna mah bada salat Isya tah pamirsa. Di imah Arhasan keur aya kumpulan sakumaha ilaharna pikeun anu geus kapapatenan nyaeta Arhasan nu dianggap geus maot kitu tah. Para lalaki
orang dinya keur ngayakeun tahlilan jeung sajabana nu tujuanana kahiji ngabeberah anu keur kawapatenan nyata pamajikanna Ar-Hasan, kaduana milu ngarojong doa pikeun jalma anu geus tilar dunya nyaeta Ar-Hasan teh. Kitu tah anggapan harita. Ari pikeun awawena tetangga-tanggana Ar-Hasan harita keur paciweuh di dapur teh nyiapkeun opieun jeung lawuhna yang mere ngopi ka bapak-bapak sabada rengse engke tahlilan. Kitu kebiasaanna di eta lembur. Lamun aya anu kapapatenan teh sok rempug bebantu kadang nyumbang ku sabogana supaya anu boga kapapatenan henteu sedih teuing tur ngurangan kana bang baluh nu keur karanapan ku kulawarga anu ditinggalkeunana harita nyaeta Nyi Ratmini salaku pamajikanana Ar-Hasan. Di kajauhan hawar-hawar, di kajauhan kadenge aya anjing bebaung. Dibarengan ku gumuruhna angin di jomantara. Teu katinggalan sora tekatinggalin sora sit unsuing oge aya nambah geueuman kaayaan harita. Pikeun anu borangan mah kaayaan kitu teh ngahudangkeun kasieun anu pohara. Joras weh sangkaan goreng. Ya sangkaan goreng kacipta yen harita arwahna Ar-Hasan marakayangan. Sabab disangkana henteu sampurna maotna kusabab palit kabawa caah teh. Kitu deui anu tumiba Kajang Arman anu kabeneran harita keur ngilu tahlil teh diukna di luar dina golodog. Da teu kabagian diuk di jero imah kitu tanya tina palupuh. Anu di luar teh aya opatan harita teh. Sarua jeung Jang Arman teu kabagian tempat. Basa ngadenge sora anjing anu bebaung, Jang Arman jeung batuna silih sigeung bari silih harewos. Sudin. Tah, dengekeun ka maneh sora anjing bebaung. Sakolot mah aya ririwa ngaliwat cenah lamun aya sora kitu teh. Anu disebut Sudin mairan omongan Jang Arman. Oh, ieu mah ulu punduk uing oge. Manising puliding kieu. Cirining aya bangsa lembut nya mah ngilu aub. Sakolot mah. Cek duduk nu diuk gigireunna Sudin ngabedik-gidik. Kadenge sora anjing bebaung deui, asa leuwih deukeut ayeuna mah. Naon-naon anu digundemkeun ku Jang Arman jeung babaturanna teu pati nyalahan. Kusabab harita di luhureun tangkal jengkol aya hiji makhluk anu ngaringkiwik bodas ngeplak ku kuncungan jiga mayit anu kakarak dibungkus ku boe. Sabenerna mah eta jurig anu mangrupakeun jurig popocong teh lain jurig popocong tapi bangsa siluman di nagara Sedong Kancana anu mana kapapancenan ku ratuna pikeun ngabejaan ka pamajikanna Ar-Hasan teh. Yen Ar-Hasan keur di alat tanagana jang babantu di hajatana ratu di nagara Sedong Kancana. Utusan ti nagara siluman teh boga pikir yen pikeun supaya bisa nepungan manusia maka manehna kudu niru kabiasaan manusia supaya bisa nyambung kitu pikirna. Tapi salahna teh anu ditilu nyaeta manusia anu geus maot anu geus dibungkus ku boe. Anggapanana sarua we manusia kitu anu dipikeun nyaho ku eta utusan siluman anu rek bewarakeun atau ngabejaan ka imahna Ar-Hasan pikeun ngabejaan ka pamajikanana danget harita keur ngayakeun tahlilan.
pamirsa sadayana, kusabab masih kene ngagerenggeng babacaan tahlilan kalimat thayyibah anu keur dibacakeun ku saharea ku tahlilan, eta jurig siluman teh can wani nyamperkeun asup ka imahna arasan. Makana cicing wae ngadaguan dina tangkal jengkol, ngadaguan beresna tahlilan. Kusabab nu karasa ku manehna mun ngadeukeutan teh hawana aheab panas, manehna teu sanggupeun jang ngadeukeutan ka imah arasan waktu harita. Pikeun harita anu keur tahlilan teh di imahna arasan, harita dipimpin ku lebe mail. Sabada tahlilan rengse ditutup ku doa sabada. Rengse doa sor opieun dikaluarkeun. Mang rupa-rupa opieun, macam-macam opieun. Aya cau, aya uras, opak, papais, cuh-cuh, ranginang, burayot oge teu katinggalieun, oge aya peuyeum ketan teu katinggalieun oge, katimus, goreng hui, pokona mah sagala aya weh. Da tetanggana nyirat mini sabogana marare yang bebantu mantuan karena ka beberatna nyirat mini harita. Kitu tah kekeluargaan di lembur panyawangan harita, ngilu silih rojong silih bantu teu paaing-aing paheuyek-heuyek leungeun sasama warga lembur. Kadenge sora anjing bebaung deui, teu lila manuk tueuh disada nambahan keung kaayaan harita. Utusan siluman ti nagara Sodong Kancana teh ngomong sorangan. Geus beres cenah mah ngomong anu matak toreka. Aing jeung matak panas ka awak aing teh. Ayeuna mah waktuna aing nganjang malihan pamajikan nana si Al Hasan pikeun ngomong, pikeun ngabejaan yen si Al Hasan aya di nagara kaula keur babantu. Kitu ngomongna si utusan siluman teh. Balik terus turun ti luhureun tangkal jengkol, maju ngageleuyeung nyamperkeun anu keur ngaropi di imah Al Hasan. Hiuk angin ngegelebug, anjing babaung beuki atra jelas kadarenge kuno keur tahlil. Teu lila kadenge paralak. Imah na Al Hasan teu ibarat Islam mah imahna teh aya nu ngawuran keusik kitu tah. Kadenge harita ku saharea. Atuh nu aya di dinya teh pada culang cileung, pada lareuwaseun. Aya naon kitu tah. Soalna teu ti biasana. Teu lila si siluman anu keur mamancen tugas ti ratuna jang ngabejaan ka pamajikan Al Hasan teh geus deukeut ngageleuyeung maju ka imahna Alasan geus aya di hareupeun imahna. Sampura sun mangsa kuring rek nganjang rek nepikeun amanat ti atuh kaula yen Al Hasan jang pamajikanna Al Hasan teh ieu teh kitu ujarana ti siluman teh bari nyamperkeun ka tepas imah Al Hasan. Harita jang Arman anu pangheulana nempo ka eta siluman kusabab tiukna di luar dina golodog teu antaparah deui. Gajreng luncat keluar bari ngaberengbeng lumpat tur ngagolowok. Jurik aya riwa kitu deui Dudu jeung Sudin. Haita teu beda we jeung Jang Arman nyararebut jurik jeung Ririwa. An maranana mah luncatna lain keluar tapi ka jero imah.
balik burial benceri jujurik riwa dudu ngagorowok jujurik riwa jurik alhasan cek Sudin oge harita pilu-pilueun ngagorowok apus kat jero imah atuh puguh we ngan rorejat anu aya di jero imah teh laruaseun pok Pak RT ngomong aya naon Sudin sok abang baruhan kieu maneh mah mencrong ka Sudin nu keur calangar sararea ningali kalawang ari breh teh di lawang panto aya nu ngableg-beg bodas ngeplak ku kuncungan bari anu kadengena mah kudu ngariung masorana teh ngirung pikasieun bari teu kaharti ngomong naon kitu anu kadenge ku sararea omonganana eta jurik siluman harita Mbah Samud anu keur diuk di gireuna RT noeran RT anu keur calawak eueuh soraan bari alap-ap eureup-eup jujurik kuncungan cek Mbah Samud nutupan beungeutna ku sarung ari baragadal teh taeuna katembong puguh mah make sarung teh teu make salempak deui nya we kaluar etana kitu tah adina anu Mbah Samud teh katembong atra ku sararea ari Mang Lebe oge sok ningali jurik kuncungan kitu teh hareupeun ngajel gedeg mah bari ngomong ka Mbah Samud nunjuk kana taeunana anu nongkrong pok ngomong bari hasos heureus apa eta jurik kuncung nolol na sarung eta maksudna teh Mbah eta rek ngabejaan eta apa ceuk Mang Lebe rek ngabejaan yen eta adina Mbah Samud katingali jeung rek ngomong aya jurik kuncung jadi dihijikeun ngomongna teh saking ku kasiman aku jurik kuncung atuh puguh we Mbah Samud anu keur sieun teh teu sirikna luncat bari ngagajleng ka dapur kayaan masih keneh bangetna ditutupnya beungeutna ditutup ku sarung ari di dapur keur ngumpul para awewe tatanggana Nyi Ratmini anu keur pabantu atuh puguh we sing cararit nyarabot aya jurik kuntul komo cek Cedarsih mah ngomongna bari gegeran eta kuntul jurik tulung eta aya kuntul aya jurik kuntul jurik ari anu kedariuk bari sawan di jero imah kacontohan atuh ku ningali Mbah Samud ngejat teh atuh sing laluncatan aya nu ngilu luncat kecapit aya anu nubruk panto malah aya nu ngoronang oge aya nu karunya mah aki kemed anu ngajong jorah keur mah teu bisa luncat katambah kabadukan kunulian atuh ngajong jorah ka sisi tiang bari sirahna ti geledug bari kokorowongan aduh laki aduh kitu kayaan hari tadi imah Nyi Ratmini kacipta kumaha riweuhna paciweuhna jalma-jalma paciweuh lalumpatan sieun ku jurik kuncung ari anu aya di imah Nyi Ratmini harita tinggal Nyi Ratmini anu kapiuhan kusabab katulalengan ku paciweuhna jalma-jalma jeung ningali jurik kuncung anu cicirihilan oge aki kemet anu masih keneh ngajurah roh di jero deket tihang katut si RT we anu kokoronangan muteran tengah imah bari walah wah weuleuh ari utusan siluman nya utusan siluman teh anu keur nyamar malih warni ka bentuk manusia anu pangrasana mah geus bener niru bentuk manusia teh da puguh maneh nama urang lang alang langka panggih jeung jalma ari nu kapanggih mimiti bangsa jalma teh kumanehna nyaeta nu di astana jalma anu geus dikuburkeun jadi we satiru-tiruna manusia nah kenal lawan maneh teh manusia
lain disuguhan uing na tamu teh kalahkah jalaroge teu sopan pisan kitu omongan kitu tah omongan nana si jurik teh jadi nganggap kayak jalma-jalma anu keur kasarieun teh dianggap teh keur jalaroget cenah pamiarsa sadayana cek siluman jurik teh tah. Kitu omongan utusanana jurik siluman teh majarkeun teh kerja roget ningali anu keur sing balalet cira lompatan teh ngan ari kadengen aku jalma-jalma mah sorang ngirung pikasieun mata kukurayeun nu kadengen teh teu kaharti kitu tah. Mana manusia awewena anu ngara anu pemajikan Al Hasan uik ngrek ngabejaan si Al Hasan moal wakabalik kemantuan dinu hajatan dunungan uing Ratu Nagara sareng kancana. Ngomong gitu na teh bari ditompokeun kana cerina Nyi Ratmini nu harita kakara sadar tina kapiuhanana nyapuguh we karasa nyecep tiis dur sing saryak kana punduk karasana ku Nyi Ratmini aya nu ngajelengeng kana celina barang bray benta lengrek Nyi Ratmini kapiuhan deui sabab beungeut jurik kuncung teh nempel hareupeun pisan beungeutna les weh nyeles utusan teh geus ngomong kitu mah balik masarakanana sejak laporan ka ratuna. Pamiarsa sadayana kumaha tah pacieuhna di imahna Al Hasan anu keur tahlilan kumaha Nyi Ratmini anu keur kapiuhan jeung saenggeus balikna eta jurig siluman nu geus nyeles. Kiwari urang cekapkeun dugi ka dieu ieu dongeng mudah-mudahan aya bahan katampi ku pamiarsa sadayana. Kiwari bagian anu kalimana enjing urang pajang deui bagian anu kagenepna. Mudah-mudahan ieu dongeng rasares sing tiasa janten panghibur kalbu panguberah kana mana janten rencang pamiarsa sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna. Rasares tiasa janten hiburan. Mang selaku admin nyukeun hapunten sagala pikakirangan sareng kalepatan mangrumaos tina nyanakeun ieu dongeng pasti seueur kakirangan sareng kalepatan ieu mah anggap saya ngadongengnya dan saya ngadongeng anggap nuju maca wah ieu mah kanggo akanu kahibur atanapi selama seneng kana ieu acara dongeng mangga nyangakeun mudah-mudahan kapayuna mang tiasa langkung memperbaiki kalepatan-kalepatan mang dina ieu ngaoskeun dongeng. Sakitu nu kapihatur ti mang selaku admin hatur nuhun sakade kanggo perhatosanana ti pamiarsa sadayana sareng rojonganana mang undur diri heula insyaallah mudah-mudahan enjing urang tiasa patepang deui pamprok jonghok di Garuda di channel dina kayaan sehat wal afiat aya panang dayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag